Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ngaros riis ngaros bangga margi maju mundurna bangsa gumantung karena budayana masih kene aya nu merhatikeun kana budaya Sunda di antawisna borangan. Utami ka bapak-bapak ibu-ibu sepuh anom jalan istri oge budak anu masih kene na kandungan budi jeung nonton ngan kabayang lamun anu nonton borangan muning jeung sapi. Begitu nonton Pak Haji Opik nyarioskeun ngeunaan muning jeung sapi pagentos acuk, wah ieu nu jadi masalah. Muning ngarasa teu ngeunah, si orang geuning aing teh pagenti hayang salin aing. Kabayang lamun muning ngarti eta hayang ganti baju. Kabayang eta pinuhna outlet di Jalan Riau, pabaliut muning we anu mecakana. Paling anu payuna simut jeung anduk. Jadi resep lamun ngabayang-bayang anu sejen-sejen teh model Neng Kori cenah sok ngomongkeun soal masak di dapur. Hayang nyaho bener-bener kumaha masakna di dapur. Tong saya pernah mah ya. Si hore teh bener semangat masakna bari nyanyi. Diam-diam ku kunci dapur, ku kakohe neangan ciku. Aipet teh kala budak badukana bujuk. Mangkaning urang rek kaci anjeun. Oh nya coba pembantuna panggilan Isah ka dieu panyokotkeun nah urang aing hayang meureusi eta ngaherengan buukna urang aing merek naon Bu naon merek lah tong dipikiran. Jadi lamun urang di tenan lampah batur ngabandungan orang Bandung keur bandingkeun kana diri eta kacida alusna sabab lain keur ngagogoreng saya teu wani nyebut Neng Kori gendut teu wani ngan saya mah mere saran ka Neng Kori ulah meuli kursi anu baheula jokna tina injuk bahaya lamun injukna nolol kursi didieukan sun eta anu jadi bahaya jadi ku pangemut mah lah sing hati-hati lah sing taliti da Neng Kori mah patut teu nganyuk rupa teu menta body badan nya. Jalan walking 7 ngan teu kabayang lamun ngaput baju 8 meter atuh ya anu tepi mah yeunana. Tapi jelemana soleh Neng Kori mah. Matak teu bisa nyebut ge. Kakana solehna eta. Kakana. Jadi naon atunya pi omongan teh? Be aku si Jujun. Ngeunah jadi si Jujun mah usahana teh kitu geus teu mikir naskah teu mikirna naon. Punten nya abdi goyang. Naon gina goyang? Aku mah hak abdi we. Jadi eta resepna ka abdi mah memang sae. Naon pangna sae? Aku mah abdi we bade sae bade teu ge. Da abdi nu gaduh hakna teu kedah kepipiluan kana urusan abdi. Tah eta nu kitu bisa jadi duit ku si Jujun. Matak teu kabayang kan mun jagana boga imah gedong eta imah bakal teu puguh warnana. Teu boga ciri nu mandiri eta mah naon we si eta mah. Da matak di daerahna moal diangkat jadi RT moal diangkat jadi RW. Jadi da moal bisa mengangkon pertanggungan jawab. Kumaha Pak Jun ieu KTP abdi lepat teu langkung. Bade lepat ge. Da abdi mah teu piun eta mah lain urusan abdi. Matak moal entong ngaharepkeun jadi lurah we geus moal aya nu ngahatikeun. Matak kuatir di dunia masa depanna suram. Masa depanna suram mesti kene cerah Neng Kori. Bener lain heureuy bangsa rayagung we mapan eta mah geus pasti. Baheula urang tergendut ya. Aduh. Asa panggendutna ningali untung asa begitu ngareneng jeung Neng Kori. Brai dunya teh ya Allah. Geuning aya nu langkung meber ti abdi. Jadi Neng Kori mah memang walaupun ke urang diheureuyan, jelemana lapang dada. Karena dina lapang body oke kan jadi kena lapang dada. Jadi ya itulah ngaranna ge borangannya. Ngabodor sorangan da ngabodor tujuan sok ribu sok perebut honor. Sok ngabodor tujuan 1 juta kudu bagi 7. Kitu mah borangan. Yalah malah 1000 ku sorangan tenang. Ulah lah. Jadi mata ayeuna geus mimiti dengan ayeuna Pak Haji Taufik nyiptakeun borangan ngabodor sorangan eta untuk meningkatkan kreativitas. Riweuh ngabodor lobaan mah pipaseaeun. Nu tina
100.000 mun dinu kaul tujuan dekumaha sok 15.000 ewang 105.000 pipaseaeun anu matak jeung tibatan urang kudu pasea mending urang amitan. Jadi insyaallah ka Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung ka Bapak Haji Deden Rumaji insyaallah kekapain urang tepang deui. Permios sanes sana pamitan sanes bosanan pamungkas carita panutup catur wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngabandungan tadi Kang Haji Asep Teruna simkuring protes. Kaiji Kang Asep betos haji kadua sepuh. Neangan sedikit berikan kekek mengkori atunya. Jadi ulah dikekek anggun agung salirama pasian sumangat. Sapatos ayeuna dina ragam Mayunan Porda tah persani teh persatuan senam miliar model mengkori. Kanggo matras mah. Popo ditiasa. Dia pemirsa kadang-kadang aya nu humandeur ka IMTV sauna borangan sok aya anu porno anu seks sanes cawokah. Janten dina humor sunama aya cawokah aya jorang, teu aya nu jorang di borangan tapi nu cawokah geurna teh asosiatif. Benten sareng nu sanes aya blue, aya sek. Borangan mung cawokah, janten dina koridor anu urang ger. Mari dina kamus umum bahasa Indonesia disebutkeun yen nu dimaksud porno teh lukisan antara piseratan nu diserat pikeun ngahudang birahi. Teu aya pan borangan mah gitu. Mawi ningal neng kori simkuring emut kana hiji kajantenan dina bus kota Cepopon. Nu ageung nu nyusuan orokna gitu. Di dieu aya pemuda jika mah nuju merjil jurungsing tah si budakna teh. Jadi bos kota di Cicaheum bade ka Ciberem gitu. Eta pas di Cicadas eta bade disuan alimun tah si porok. Ayo cenah tuh. Cenah nen. Mung budak nen sok salamun alim nen dipasikeun nena ka cenah. Mun nuju ka mahasiswa nu cari gigireunana. Di Kosambi masih kana kitu wae. Ayo cenah nen atuh. Sok paksakeun nen lamun alim nena dipasikeun ka anu ieu cenah. Mohong si pemuda teh gitu. Di alun-alun masih keneh gitu. Di Jamika atuh Cepopon eta pemuda jug nangtung, "Ibu ayeuna ibu keramasian putusan." Eta nen bae pasikeun ka abdi atapi ka putra. Abdi teh bade ka Kosambi. Jadi amut gitu. Teu aya pan usur ngahudang birahi mungker-mungker lah. Sebat cawokah teh kitu nya sapatos aya patol sareng panalungtikan kitu nya. Kunaon istri nyimpen HP sok dina tas. Adi lembur pan Cepopon neng korinya mun urang nyimpen teh sok diselapkeun di dieu pan hartos naon kitu nya. Ayeuna mah ibu-ibu teteh-teteh ceu-ceu sok nyimpen HP teh dina tas. Margi upami diselapkeun di dieu awon sinyal di pegunungan mah gitu. Cah sawangsulna pamaget upami nyimpen HP sok dina saku. Margi caket tower sinyal agung pisan. Cawokah sanes jorang gitu. Setelah tadi kan Kang Asep Teruna terus nyebut poya nyabit kuliner gitunya. Kesalahpahaman ieu mah. Tadi naon aya tukang sate naon cepatkeun kesalahpahaman. Lamun urang ningali nu dagang rujak bebek taros pasti tisangojar ulang limbangan eta. Upami naoskeun tukang soal sepatu ieu di mana pasti teu Sukaregang. Tapi pemi nyebatkeun ieu boy band di mana di Pagerageung eta mah. Pagerageung boy band kitu. Ya Kang Haji Asep aya tukang rujak bebek gitu nya awitan ka Bandung kan ditanggung gitu nya. Ka Jalan Braga Payun Bang Jabar kan aya P tanah lalu lintas dia napa tukang peuyeum. Anjir tukang peuyeum cenah aya P di luhurna gitu nya. Tanggung deui. Terus ka Braga payeuneun rumah makan Kanari aya ieu es lambang naon dirang perih tapi dana tukang sate. Aduh tukang sate cenah es anjingna atuh ngadam sorangan RB dagang di dinya rujak bebek maksudna. Eta terlalu lintas
Aya di kadang-kadang kan di urang ada di hampura lah nu mabok mah gitunya dan mabok mah teu tiasa mikir lempeng, tapi di urang sempatkeun jalma teu gablek cedok gitu kan. Ai cedok teh aya dina sipatan pemudi benyeng cepret kan lempeng katu dengan gaji. Tak cedok teh anu diharang hangsuan emang sok kontan. Janten jalma teu gablek cedok teh jalma teu bisa mikir lempeng eta teh janten tiga sipatan itu mabok. Mabok teh ka apotek gitu nya haruskeun aja dupi di dieu ngical beas henteu. Henteu cenah ada ieu mah namina lagi apotek atuh mah ada apotek ngical beas gitu. Ya cenah atuh ulah nyereng biasa we da. Pembeli teraja indit we. Eta sajam saatosna sumbing deui. Pak cenah di dieu ngical beas henteu. Henteu dia cenah apotek. Obat di dieu mah atuh cenah. Tong ngambek cenah atuh Pak indit deui. Katilu kalina sumbing deui. Pak di dieu cenah ngical beas. Aneh mun ka dieu deui. Nanya ke beas ku aing dibedil cenah. Tong ngambek atuh. Eta sejam kemudian sabadana sumbing deui. Pak di dia bedil teu aya ari beas. Sioh rek dibedil mah. Nubawi da abdi geus dibedil, kurang tepang minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.